batasananya batasnya akan jadi anak teh kanu gedenya ku gedena kanu letiknya ku letikna kanu awewenya ku awewena kanu lalakinya ku lalakina kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodona kanu gelisnya ku gelisna kanu kasepnya ku kasepna kanu kukuannya aku kukuanana kanu petotnya aku petotna eta ka anak eta manusia anu kurang jejehan manusia anu kurang wiwaha yakin tanaga pikiran teh bakal diwakafkeun kana urusan dunia amat teu nyarek lamun hidup dek di dunia empek timbalan da di dunia mah loba pangabutuh pek cing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh cek ama bakal pegat sakurun dipikat cinta ku mararane tuh gitu tuh da jeung nyana bener ai resep mah aya keneh timbalan kaula nun tuh jap catrik jap timbalan kaula nun moal percaya ayeuna mah keur hidup teh da ngora keneh malahan dina percayana oge anjeun mah bakal ngocoblak we sagala diteungar sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat aya jelema nu ngomong kitu diserang sabab hidup bakal ateu tanuk mun doma mah teu ateu tanuk keur mejeunna teu teungar mun dina doma mah karek munglak dua timbalan tah ku hal sakitu ieu mudah-mudahan cing jadi pecut cing jadi rem bisa aya patarosan aya sakedik kaula nun naon hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon margina Kangjeng Rama ngage sasauran kitu tangtu tina kanyataan dupi kanyataanana ama teh geus harengheng jeuli teh ku dedengean maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani kumaneh sok dicampelakan kumaneh sok diheureyan kadang-kadang kaleuwihi lanceuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik eta teh lanceuk lamun ngudag kana kecap karuhun timbalan kaula nun guru ratu wong ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung eta teh saolah-olah gaganti indung boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah gaganti bapak cing inget katerangan merebeja lamun jalma doraka ti indung ti bapa lamun dilemur kai randu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangaret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti indung ti bapa dinas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta manusia sahinga eta manusia teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa yakin eta manusia bakal digeburus ka neraka jahanam tak yeuna lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani tak ieu teh naon anu jadi pasoalan
inget jaga wibawa Komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mancanagara atawa anu rek ngencar pikeun ngabelaan negara jeung bangsa dek ngolah negara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajug ama teh. Atuh meureun ama teh disebut ilmu lilin. Timalan kaulanun ai kabatur bisa nyaangan ai urang leeh. Di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adik anu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka indung jeung ka bapa. Nah naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kanu jadi anak teh kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu awewe nya ku awewena kanu lalaki nya ku lalakina kanu pinter nya ku pinterna kanu bodoh nya ku bodona kanu geulis nya ku geulisna kanu kasep nya ku kasepna kanu kukuan nya aku kukuanana kanu petot nya aku petotna eta ka anak eta sanajan anak nong-nong sanajan anak jeble sanajan anak goreng patut anggernya disebut goreng patut tapi nyaah ku goreng patutna timalan kaulanun nya laras cing hiji waktu mah atuh matak naon budayakeun musyawarah mufakat antara kulawarga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagi waris ama teh acan sing ujar menang-menang Gusti petengatin nira petengatin nira solen rasalin pawarna salin pawarna lamun ngaharuleng nyangakeun we ka kakang kedah kumaha kakang sadaya-daya kaulanu salarasna mah nuhun pisan ku ayana patarosan ti Kang jeung Rama naon alasan teu aya sanes ieu teh ama ku ayana punten tapina sok pilih kasih ama saha nya ama dedengean teh pilih kasih timalan dararasaan weuh dunya kinasihan boh ka awewe boh ka lalaki dumeh kakang emok anjani teh putra pangageungna kunaon dugi ka diogo anu pipenteuseunana eta cupu teh kedahna mah kange putra we putra teh lalaki ulah di istri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng eta upami angkat-angkatan teh tangtosna ge ari istri mah da puguh pondok lengkah mah
saya eta jimat teh kaputra